Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi wadiduhu kitmanu dzalika. Wa yajibu sareng wajib ya hakim dina hakna rusul alaihim eta tetep atanapi alaihim mugi-mugi eta tetep ka rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Naon anu wajib ka rusul teh waleranana naon tablighu ma ngadugikeunana wahyu atanapi pidawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umiru anu diparentah ieu rusul bitablighihi kana ngadugikeunana emak. Kasaha didugikeunana teh lil khalqi ka makhluk. Aya jami'il khalqi tegesa kasakabeh makhluk. Kasakabeh makhluk janten tina sapalihna sifat anu wajib ayana di rasul nyaeta wajib rasul kagungan sifat tabligh anu hartosna wajib rasul ngadugikeun naon rupi pidawuh-pidawuh ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mana eta pidawuh Allah teh disebatna wahyu. Terakhir Allah ngawahyuan teh nyaeta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu rupina nyaeta Al-Qur'an. Al-Qur'an teh nyaeta wahyu ti Gusti Allah. Salajengna aya wahyu Allah anu henteu tersurat tapi tersirat. Eta teh pidawuh Allah ngan dina Quran mah teu aya. Anu disebat nyaeta hadis qudsi. Pidawuh Allah anu suci. Model contohna laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflak. Lamun mah kami teu ngajadikeun anjeun Muhammad, tegasna mah lamun kami teu nyieun anjeun Muhammad, lama khalaqtu maka moal ngadamel kami al aflaka kana sakabeh makhluk. Aya di manan pajajahan atanapi planet atanapi alam. Anu diucapkeunana mah alam. Aya alam dunya, alam kubur, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, sawarga neraka. Salajengna bumi, langit, aras, rob-rob mustawan, sidratul muntaha, qobal kawasen, salajengna lohil mahfud. Alam kene diucapkeun alam, anu dimaksud jeung eusi-eusina nya alamnya eusi-eusina makhluk-makhluk gitu. Tah aya pidawuh Allah anu teu diserat dina Quran tapi pidawuh Allah disebatna hadis qudsi. Oleh contoh laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Tah Allah teh dat anu suci nu bersih. Disebatna subhanahu wa ta'ala.
nyucikeun abdi kau nyucikeun temenan ka Gusti Allah dat anu luhur. Nah, kari-kari Allah teh dadawuh. Kade dadawuhna Allah sakumaha dina. Qaidahna nyata kalamun qadimula yumalu simauhu tanazaha an qaulin wa fa'lin wa niyatin bihi astafi minku lidain teras dalilun wa jam'in wa hairati ing saterasna tanazaha an qaulin wa fa'lin ing saterasna bila ulama ahli tauhid nu kudu diregepkeun nyata ulah gaduh sangki jeung ulah gaduh patekadan dan dadawuhna Allah teh seperti jeung nyariosna makhluk dina pada aya swantenan aya soraan gitu. Atuh bila mah aya swantenan salajengna aya harapan gitu. Berarti sami jeung makhluk dina pada tiasa diseratkeun jeung ka kuping kumaha swantenan. Oh, kari-kari Allah mah mukhalafatul hawa disinyulayan ka sakabeh anu anyar termasuk dina bab dadawuhna makhlukna Gusti mah aya soraan Allah mah teu aya soraan makhlukna Gusti mah salajengna bila mana nyariosna naon teh tiasa diseratkeun gitu da ka kuping teh tada dawuh Allah mah teu tiasa diseratkeun. Nah kitu nya. Tanazaha an qaulin wa fa'lin wa niyatin termasuk disucikeun tina kretek-kretek anu nganyamikeun pidawuh Allah jeung dadawuh makhlukna Gusti Allah. Mung kanggo kana Quran urang wajib nekadkeun eta Quran teh mujizat ti Allah anu dipaparingkeun ka Kangjeng Nabi anu eusina teh nyaeta wahyu Gusti Allah anu dipaparingkeun ima langsung ku Allah ka Kangjeng Nabi wa ima melalui malaikat Jibril anu maparingkeun eta wahyu Allah ka Kangjeng Nabi. Anu mana ti Kangjeng Nabi dina sabada nampi dipaparingkeun ka para sahabat di antawisna ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mata usah Sayyidina Ali nampi naon rupi pidawuh Kangjeng Nabi ti Allah Ta'ala atau melalui malaikat Jibril disebat weh Sayyidina Ali teh lawangna ilmu Kangjeng Nabi gudangna ilmu mata pidawuh saur Kangjeng Nabi anak Madinatul Ulum wa ali babuha kami gudangna ilmu Sayyidina Ali lawangna ilmu gitu nya. Urang wajib nekadkeun Quran teh pidawuh Allah anu dipaparingkeun ka Kangjeng Nabi sebagai mujizat pang ageng-agengna mujizat ti Allah kanggo Kangjeng Nabi. Tah kusab Allah teh dat anu suci berarti atuh anu nampi karena pidawuh Allah teh wahyu teh kedah jami anu suci pula. Nah, suci naonna suci sagalana. Hiji suci bahan ngadamel eta jamina. Mata Kangjeng Nabi mah tina bahan anu pang sucina rupina cahaya nya. Bahkan nurun pokok nuri cahaya di atas cahaya. Salajengna atuh ibu ramana Kangjeng Nabi didamel ti keturunan-keturunan anu henteu kakeunaan ku min sipahil jahiliyah tina pagawean-pagawean tina kalakuan-kalakuan anu dilakukeun ku zaman harita anu disebut zaman jahiliyah. Calistu mah bisa da sodagar, tukang dagang, ya, tukang barisnis. Nah, tapi akhlak nama nyata 11 12 jeung 1. Silih bunuh, silih perangan, mabok,
berhala disembah, salajengna jinah, lesbi, homo dan sebagainya. Tah keturunan Kangjeng Nabi kaluhur mah ku Allah taala diraksa dijaga tina pagawean jahiliyah min sipahil jahiliyah jadi henteu kabawakeun. Mata keturunan Kangjeng Nabi mah ti pangsaya-sayana keturunan. Tanu mana bahan pingadamel Kangjeng Nabi sabada didamel ku Gusti. Nah, bari lungsuna Nabi Adam ka alam dunya dititipkeun kana taarna Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam bade pupus dititipkeun ka Nabi nu kadua Nabi Sis. Nabi Sis bade pupus dititipkeun ka Nabi Idris. Terakhir nyata ka Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam putra Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidinya ulah alih cahaya bibit-bibit Kangjeng Nabi nyata ka keturunan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, terakhirna ngalihna ka Sayyid Abdullah. Ka Sayyid Abdullah bin Sayyidina Abdul Muthalib. Hati Sayyidina Abdullah sabada nikah sareng Sayyidah Aminah binti Wahab nyangalih cahaya Sayyid Abdullah anu linggih dina taarna kana salirana Sayyidah Aminah binti Wahab nya ngajang ngelek janten isi anu kalintang gulisna kalintang hurung mancur kalimpudan ku cahaya dicarioskeun dina hiji waktos dina hiji waktos bumi anu dilinggihan ku Sayyidah Aminah teh lampuna teh parem lampuna parem salajengna bojona Sayyid Abdul Muthalib nuju kekecos nya nuju ngaput eta murag eta jarumna nya nuju parem teras murag gitu. Salajengna Sayyidah Aminah nuju di lebet kamar nya nyauran ka Sayyidah Aminah di bahasa Sunda mah da kaminantu Aminah Aminah hadieu kaluar Sayyidah Aminah nuju ngandung Kangjeng Nabi. Begitu keluar nebrak caang tengah bumi teh kacangan ku salirana Sayyidah Aminah sehingga jarumnya katingal canak Masya Allah kawitna bade miwarang ngahurung ke lampu coba Sayyidah Aminah keluar caang si jarum teh katingal dicanak teu miwarang kalau deui eta Sayyidah Aminah Masya Allah tah ku bakatku hurung-hurung empurna bibit buit kau ngadamel Kangjeng Nabi mata disebatkeun nurun pokon nuari tuh bahanna ge tinu suci Kangjeng Nabi salajengna 8 sasi dikandung mujizatna Kangjeng Nabi nalika dikandung teh ibuna teu ngaraoskeun berat teu aya hal-hal anu sakumaha biasa diraoskeun ku isi-isi anu umum nalika ngandung sur kahoyong teras kararago aya nyeri nah termasuk waktu ngalahirkeun kagaliban sakabeh makhluk ngalahirkeun teh tina kemem tina pagina tina tempat anu geuleuh walaupun ngeunah katanya tapi da geuleuh tinu najis nya papang di dinya getih men panti dinya nya teh sopinya kaluarna teh urang mah ti dinya tak cekap urang mah keur membahana ge tinu hina taneuh kaluarna ge tina tempat anu hina ngan cenah peda ngeunah eta teh udah hina matak cekap urang mah nong torogan keur bahan tinu hina kaluar ge tina tempat anu hina matak ayana Kangjeng Nabi teh sangkan urang anu hina jadi mulia ku wasilahna janten umat Kangjeng Nabi ulah unggul janten umat unggul tapi urang ge kudu cinta ka Kangjeng Nabi. Nah, salajengna kudu turut patuh kana sakumaha anu diwahyukeun ku Allah lewat Kangjeng Nabi. Gitu. Ya kudu jadi ahli sunnah wal jamaah gitu. Tuluy urang geus teu ngajamanan kana jumenengna Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi diistimewakeun ku Allah.
di antawisa keturunan kanjing Nabi mah sal ka kiamah aya. Nah, pangna diayakeun sabab paku alam dunya teh keturunan kanjing Nabi. Aman alam dunya ku hasilna keturunan kanjing Nabi. Jeung istimewana keturunan kanjing Nabi di mana-mana aya. Walaupun di negara kafir keturunan kanjing Nabi mah aya. Komo di negara Islam, komo di kampung, komo di kota, komo di daerah-daerah anu mayoritasna Islam aya. Najan non muslim oge araraya keturunan kanjing Nabi. Pangna diayakeun jang ngajantenkeun amanah ya alam dunya. Jadinya pandina deba ayanya aman. Nah, wali mah matak anu ararapa wali itu ngahalormat ngagungkeun nyata emut ka Kangjeng Nabi. Nah, salajengna didampal dicalikan dilingihan ku Kangjeng Nabi. Nah, mangka tenang alam dunya. Tenangna alam dunya eta katempuhun ku wali mah matak ngahormat ka keturunan Kangjeng Nabi. Teu wantun kumaha. Tak dina Qur'an nya diuningakeun. Aya pidawuh ilal mahabbata fil qurba teh nya. Kula as'alukum alaihi ajra ila mawadata fil qurba. Naroseun urang berkorban ka Kangjeng Nabi ku nyawa gitu, waktu dateng zaman jeung sajabat. Tapi bakal taroseun teh Kangjeng Nabi tos wafat, tapi Kangjeng Nabi kagungan keturunan anu dikantunkeunana. Nah, bakal taroseun cinta teu ka aranjeunna. Nah, lamun jawabanana mahabbah. Nah, ditingali dina hatena, tingali lahir mahfudna. ACC salamat. Walaupun urang doraka hirup tapi mahabbah ka marantena. Mangka janten syariat, janten wasilah lungsur sapata Kangjeng Nabi. Nya eta urang sok manakliban teh. Di antawisna aya nu difavoritkeun pisan. Walaupun tengah zamanan, walaupun teu terang, tapi tarikohna perjalanan kehidupanana diabadikeun ku para ulama, ku kata-kata sebut manakin. Nyata Tuhan Syabul Qadir Al-Jailani qadasallahu sirrul aziz. Sultanul Aulia. Nah, ras anu jero menengna. Tuh. Nah. Bedena lamun teu nyaketan teu ngagungkeun teu mahabbah ulah ngewa. Sabab anu kagungan syafaat teh eyangna uninga Kangjeng Nabi. Kula as'alukum alaihi ajron ila mawadata fil qurba. Tarus matak gaduh ibadah sagede gunung, amal-amalan sagede gunung, tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi, teu cinta ka karabat Kangjeng Nabi, ariwah eta amal ibadah teh teu ngajadikeun lungsurna fadol Gusti nyata kanya Gusti teu lungsur sebab ngewa ka Kangjeng Nabi, ngewa ka keturunan Kangjeng Nabi. Artinya masyaallah. Tah, Kangjeng Nabi lahirna teh kanjeng tina lain tina pagina atau tina kemem sanes. Tapi di antawis udal kahanap tah tina pagi ka luhur jadi tina parinikahan. Itu anehna teh. Tanpa operasi. Tuh da kalimpudan ku cahaya Sayyidah Aminah nage. Gitu. Benten jeung urang pantina memeknya perejel komo hese dioperasi sakali gunting. Acan tai heula, acan getih. Wah, wak wekok muda teh ipah kalimpudan ku ari-ari ku tai gitu nya. Teh mah. Tak berkana dek puasa dek wirid. Nyata jang micenan tai. Eta kleutik-kleutik geus payu eta. Letik-letik payu. Atuh karunya lancung di luar pamali. Udah pek teh lamun dikawinkeun teh. Calonna ge lemet keneh. Amang mau leman eta minantu. Ketek mana? Kujang cenah. Bisa gede kitu. Cek ajengan anu karolot kararagok cenah. Berapa umur? 17 tahun.
jadi beuteung teh bahanna. Aduh, mahanya. Inung bapana katempuhannya. Bidan-bidan duit tak kumaha ya. Ini dong. Tah kanjeng Nabi mah tina parinikan. Cahaya nu kaluarna lain jadinya. Begitu kanjeng Nabi lahiran, tah cahaya nu aya dina salea Sayyidah Aminah teh parem. Nah, sabab anu jadi sabab ya cahayana kaluar kanjeng Nabi. Biasa, Masya Allah. Tah suci kanjeng Nabi mah. Teras dikawit lahir duikeun ka pupusna kanjeng Nabi mah nyata maksum atosna dijaga tina ngidamel dosa. Bahkan gaduh titel gupiro lahu mata kodama min dambihi wa mata khorona. Ku Gusti geus dijamin kanjeng Nabi mah andaikan aya dosa anu geus pigawe kitu mangka dihampura ku Gusti da teu aya. Atawa kanjeng Nabi kami damel dosa anu bakal geus dihampura ku Gusti Allah da mah midamel da maksum teh. Tah berarti kanjeng Nabi teh suci. Janten pantas wahyu ti Allah anu suci dipaparingkeun ka jami anu suci kanjeng Nabi. Tah salajengna dipapaesan kasucian kanjeng Nabi teh ku sifat anu wajib ayana di Rasul. Bedina nyata di kanjeng Nabi nyata sifat tabligh atosna wajib ngadugikeun wahyu ti Gusti Allah itu. Lain unggul kanjeng Nabi sadayana Rasul anu wajib kanyahokeun 25 we nya sadayana ge kagungan sifat tabligh. Mata urang wajib percayana kana katablighanana Rasul. Ada urang mata apa kana nabi-nabi nu sanes atuh urang mah wajib yakin ka kanjeng Nabi. Yakin ka kanjeng Nabi otomatis seperti yakin ka sadayana. Tabligh mah mata urang kudu yakin kana naon rupi perkara anu didhawukeun ku kanjeng Nabi. Mata aya pidahuna wa mayantiku anil hawa illa makana wahyu yuha. Naon rupi anu didhawukeun ku kanjeng Nabi teu lepas sadayana tina wahyu Gusti Allah anu dipaparingkeun ka kanjeng Nabi. Tuh. Tabligh mah mata urang wajib nampi, wajib percaya jeung wajib ngajalankeun nana. Tuh. Ngerabna tabligh mah umiru teras naon ditaslisi eta kitu umiru anu diparentah ieu rusul umiru pi itunya umiru teh pi lumudori umiru teh umiru pilu mudoriin majhulin di anahu duma awalu aku siro makoblahiri mabniun ala fatin muqaddarin ala akhiri muni'a duhuruha al istigholul mahal gitu biharokatil munasabah. Jadi umiru fi'lu mudhari'in majhulin li'annahu duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirih mabniun ala fatin salah umiru fi'lu mahdin majhulin umiru fi'lu mahdin majhulin li'annahu duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirih mabniun ala fatin muqaddarin ala akhirih muni'a duhuruha al istigholul mahal biharokatil munasabah gitu. Umiru ihandai fi'lu madin majhulin li'anahu duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirih mabniun ala fatin muqaddarin ala akhirih muni'a duhuruha al istigholul mahal biharokatil munasabah gitu. Awawu
biharokatil munasabati lil wawi, biharokatil munasabati lil wawi. Wa fa'ilu naibu wa fa'ilu naibu fa'ilihi, wa fa'ilu naibu fa'ilihi mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in di anahu ismun mabniun la yadaru fil i'rab. Wal alifu fariqatun bainal jam'i wal ifradi, wa alifu fariqatun bainal jam'i wal ifradi. Wa jumlatu min fi'lil majhul wa naibi fa'ilin, wa jumlatu min wa jumlatu min fi'lil majhuli wa naibi fa'ilihi la mahala laha min i'rab. Silatu mausul wa huwa ma, silatu mausul wa huwa ma. Wa jumlatu min fi'lil majhul wa naibi fa'ili wa naibi fa'ilihi la mahala laha min i'rab. Silatu mausul wa huwa ma. In kanat ma mausulatan, in kanat ma mausulatan bimana ladzi, in kanat ma mausulatan bimana ladzi. Aw fi mahali jarin, aw fi mahali jarin in kanat ma nakiratan mausufatan, aw fi mahali jarin in kanat ma nakiratan mausufatan bimakna ayyi syai'in, bimakna ayyi syai'in. Wa mausulu ma'asilatihi, wa mausulu ma'asilatihi bi kuatil mustaqi, bi kuatil mustaqi, bi kuatil mustaqi wa mustaqu minhu, wa mustaqu minhu wa mustaqu minhu yas'uru, yas'uru bi fi'liyati madihi, bi fi'liyati madihi, bi fi'liyati madihi al istiqaqu, bi fi'liyati madihi al istiqaqu. Takdiruhu tabliguma murina, takdiruhu, takdiruhu tabliguma murina, tabligu ma'murina bi tabligihi. Takdiruhu tabligu ma'murina bi tabligihi. Wallahu a'lam.